Tepangkeun abi-abi Angga, tepangkeun abi-abi Alfiandra. Di dia abi sareng lerencangan di kelompok 3 kelas 7B bade mempersembahkan tugas video aksara Sunda. Diajar bahasa Sunda teh di dasar kacira ih. Teu abi mah terasa sababna nya ese. Dina mah emang hese tapi lamun tos kantos mah oge resep geura. Ya terus nanti naon sih oge naonnya sejarah daerah deui. Ya, ku abi dipasitera aksara Sunda teh mangrupa sistem tulisan anu mekar di wewengkon Jawa Barat. Berakar tina aksara Sunda kuno anu dipake kira-kira abad ke-14 nepi ka abad ke-18. Sistem ieu mangrupa hasil pamabujuan ortografis di Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 jeung dipake dina naskah-naskah daun lontar saperti Bujangga Manik samana akhirna dibakukeun jadi aksara Sunda baku. Tapi aksara Sunda oge miboga fungsi. Nya naon fungsina? Nyaeta minangka sistem tulisan tradisional pikeun ngarekam basa Sunda. Rukiwari utamana dipake pikeun jati diri budaya, pelestarian warisan karuhun, jeung tujuan artikeun di Jawa Barat. Dina sajarna aksara ieu dipake dina prasasti, naskah kuno, jeung piagam karajaan. Sedengkeun ayeuna dipake dina pikeun hiasan, nulis ngaran tempat, jeung kaperluan artikan. Gitu terus macam aksara Sunda acan Pantos. ayo atau mending lain nama urang diajar nulis sareng maca aksara Sunda ayo Ayo atuh ayeuna mah urang diajar nulis aksara Sunda. sok pangnuliskeun aksara Sunda ja. Ya. Tajak mah kieu. Cik pangnuliskeun Pak. Tah lamun Pak mah kieu. Cek ayeuna abi hoyong nulis bahasa Sunda. Sok atuh yeuh pangnuliskeun aksara Sundana ca. Ibu yang lagi maca aksara Sunda. Sok atuh ieu tebak ieu kata naon. Tah ieu kata naon? Baca Tah leres sok ayeuna saha deui? di Ieu tebak kata naon. Ieu naon? ja ya Leres. Sok saha deui nu bade? Abi Ieu paminggian naon? Nah, cak. Sok terakhir saha deui? abi Ya sok. Tah ieu. Tebak naon? wahana Tah. Terus nah ai eta geuning tariasa nulis sareng maca aksara Sunda. atuh kan terus diajar Jantos